أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورفع بعضكم فوق بعض darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fauqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantak ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum, maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah. Eker susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji, aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting ba'da magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Ba'da isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah. Nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya, rumah aya dan lain sebagainya ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid tenaga sulit Ustad Pajae kemana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat. Waduh, geus kuari wah, mulai sholat dan bergaul jeung nu leutik teh. Kuari mah masyaallah kan nelayan. Dahar ka jati kan nelayan. Ditanya ku siapa ka jati bae sih? Ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih. Nu di imah letang hideung. Aduh, wah, mulai geus. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu. Di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli
Bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum. Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleunan sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ikeu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunangeun ngadenge abah ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae atuh sia naonan atuh ka emma ge bager ka emma abah keur sehat mah emma beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab
sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas inna rabbaka sari'ul iqab, gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim, sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago, yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah, barang boga naon hartana dipakai ibadah bae, senang pakai ibadah, kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang, beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat, beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai, beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim, lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab. Allahumma syafi'hu minna wa ghafatil muslimin, syafi'hu minna wa ghafatil muslimin wal muslimat, syafi'na wa ghafatil muslimin wal muslimat. Urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah katuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua. Oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin, malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat ya mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu. Hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu nggak masalah, tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goit, ketika orang ngising malaikat embungeun ceuk aing membungkan tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar. Kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah. Wah, beres tah eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Tah ieu mentak istahyu ceuk Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing maneuleun-euleun kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali nakanyana keneh. Nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang nyana. Wala taziru wizra
ukhra la taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah reb urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bekos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembelkeun ka urang dosa urang ditembelkeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana ger mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna
cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggalnya nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tu ngenanangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ge puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer-beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Cinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isi teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah
marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak awin ita Allah, anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Tah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we, kalem. Paje. Mana? Si Rudin sama bangun tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh dipasinikeun. Itu batur keur pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek kieu. Senang kuari mah sombong ge cek kieu. Jadi si maki aki anu sok ai Jumat na isuk-isuk teh gawe si maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing henteu hanjaka teu kosia we ki ye kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu Jumat isuk bae Jumat 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mantak bahasana ge ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara neuk dikacrutkeun, neuk dicilakakeun. Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah neuk gabereskeun eta negara. Statistikna misalna penataan dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram, milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh. Adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu pan. Kos kitu teh kajen tinggi halangan gugu bae moal bisa. Dalil tinggal dalil, unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe, haram milih awewe. Endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup, kok kuari mah lain redup deh, gua ledeng. Jadi mah kuari mah Banten geludug geus lah, geus redup deui geus. Wabeh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal ki pudeli be empot-empot tanah. Aing kapanggil ta moal, aing kapanggil ta moal. Tenang pod, moal pod, kalem ae. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, yes eta. Asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu, cak Kangjeng Nabi ke kos kitu. Di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna.
eta teh nang Allah lain menang urang siga nang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siga nang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul oh bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu imam memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunana boga kepentingan teu saluluguna dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah teu carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu
indah gak? Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hajar personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imak nyana ninggalkeun urang ti heula wa imak urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat aing obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol da katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh mah jelema
eta satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beton ngalengka batu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah aku ari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung kajen kukumaha ge jadinya mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang deukeutkeun Allah deukeut jeung Allah miceunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu kitu karakpol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja lipu badukum badon fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta
diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantak ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting ba'da maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia ba'da isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi imana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gain dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin-keun mesti lok ngaji masalah nanyana lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ke pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah letang hideung aduh geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nyata teh masyarakat luar biasa
Ih, indah jasa kadeuleunana mah, jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang. Beuh, mantep kadeuleuna. Sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya we cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu. Geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi. Sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus. Tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji, kaburu salat, kaburu jeung masyarakat, jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai. Tewauh jeung nu leutik, masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah. Aduh, ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya. Wah, cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu. Jadi takabur, endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait. Oh, liab lu aku. Dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun, anu pinter, anu bodoh dipinterkeun, nu lain kiai dikiaikeun. Coba ta ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Istiqomah henteu manehanana. Ketika istiqomah ngaji bae. Keur susah ngaji. Kesenang ngaji bae. Kemudian nyana teh keur pakir ngaji, sore ngaji bae. Jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Dah keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah kitu ngaran aya ta dunia, ya zakat, barang sugih jasa, poho zakat. Poho zakat. Liya belu aku. Masyaallah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha. Keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit Allah. Eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah. Ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah. Cak anakna bah, abah ieu keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba ngomong atuh sia. Loba mah. Sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang bae sia naonan atuh. Kang mah ge bager kang mah. Abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunaheun sada kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Barang dek sehat teh rada sehat deui ku ari. Masih ka mana? Tuh, cak lagi mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liyablu aku. Masyaallah. Nah, supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah, mantap jasa. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyana pangeran anjeun kancang, capat nyiksana bagi jelema nu berubah. Anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Kancang nyiksana, cepat nyiksana. Kacepetanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago, yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah, barang boga naon hartana dipakai ibadah bae.
senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaan anak ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala.